Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa du'a ila khairi wa alal khair wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih. Faslun furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardu wudu iku sittatun 6. Al awalu utawi kang awal atawa kang kawitan. Dari awal bahasa Arab aslina kan. Kang kawitan iku an-niyatu niyat. Hei, eta ulah diroyomkeun kitu coba benerkeun. Lain kana mereka gagayaan haga. Anu benerkeun. Asani utawi kang kaping do iku ghuslul wajhi ngumbah rarai. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini ngumbah tangan roro ma'al mirfaqaini hale tetep serta sikut roro. Hale tetep serta siku roro. Nah sikut bahasa Indonesia kan sikut. Siku roro. Arabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap sawiji perkara minar ra'si kang tetep satengah saking sirah. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini ngumbah atau ngawasu sikil roro. Kodam sikil teh telapak kaki. Sikil roro ma'al ka'baini hale tetep serta mata kaki roro. Hale tetep serta mata kaki roro. Asadisu tawi kang kaping 6 iku at-tartibu tartib. Iku at-tartibu tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana bahasan kahiji dina toharoh teh ngabahas istinja. Nyata istinja teh susuci tina najis anu kaluar tina salah sahiji palawangan anu dua gitu kan. Ingatkeun eta arti istinja. Hukumna praktek nantos. Alat nantos. Ayeuna asup kana bagian toharoh nomor 2. Di antara taharah teh nomor kaduana nyata wudu. Naon aya ngaran wudu? Wudu lapadna heula nya wuduun wajana teh pu'ulun gitu. Papieuna teh wau berarti mutalfa. Wuduun didomahkeun nya papielna wuduun.
lapad wudu dicokotna teh tina lapad wadoah. Jadi wadoatan fa'alatan. Ari lapad wadoah naon hartina al husnu wal jamal. Harti asal lapad wadoah hartina husnu alus, hartina jamal kasep. Jamal elok tampan atau cantik. Jadi ringkas nama alus gitu, alus bersih tur alus itu meureun. Lapad wadoah teh asal makna wadoah teh bersih tur alus. Asal katana eta mah. Jadi wuduun teh diambilna tina kata eta. Ngan kusabab dina pemakaian bahasa Arab teu aya lapad wadoah nama. Paling oge sulasi majidna tawaddoa. Nu sok dipakena teh wajan tafa'ala. Tawaddoa yatawaddau tawadduan. Eta masdarna tawadduan. Tah, jol we lapad wuduun eta disebutna isim masdar. Kawas lapad salat, salam, isim masdar lain masdar asli. Jadi lapad wuduun teh isim masdar tina lapad tawaddoa. Dari masdar asli nama tawadduun. Tawaddo'a yatawaddau tawadduan fahuwa mutawaddiun. Mata kangke dina kitab-kitab di antara model dina Riyadul Badi'ah bakal geus mulai dipake kecap mutawaddi. Mutawaddi teh berarti jelma anu wudu gitu. Isim fa'il tina tawaddo'a. Tah lapad wuduun eta mah isim masdar lamun nyokot segatna. Da masdar asli nama tawadduun, tafa'ulun. Ari mah pu'ulun, wuduun. Ngan lamun nyokot dasar katana tadi diambilna tina kacap wadoah anu artina al husnu wal jamal. Alus tur elok tampan. Ya, bersih dan bagus lah gitu arti asalna. Tapi ari ngaran wudu di dieu mah da lain wudu ceuk bahasa nu dieu lain. Ieu mah wudu menurutkeun istilah syara anu kaasup bagian daripada toharoh teh. Naon atuh aya artina wudu ceuk syara? Oh, wudu ceuk syara mah artina wudu ceuk syara nu disebut lamun teh mah urang geura wudu maneh teh. Lain berarti geura alus lain ngan nerjemahkeunan. Naon ari kacap wudu ceuk syara? Oh, wudu ceuk syara mah goslu aqdoin makhsusatin biniyatin makhsusatin. Goslu aqdoin makhsusatin biniyatin makhsusatin wa kaifiyatin makhsusatin. Goslu a'doin makhsusatin biniyatin makhsusatin wa kaifiyatin makhsusatin. Kelana neangan di jada eueuh. Hartina, so hartina tungken niron ka batur tulisan Arab. Hartina ngaran wudu teh pagawean ngumah anggota badan tertentu, ngumbah anggota badan tertentu, make niat tertentu, jeung make cara-cara tertentu. Ta wudu cek istilah syara. Jadi pagawean ngumbah nya meureun kita tentuna aya ngusap oge nya, cuman digebod ieu mah kecapna disebutna li taglib mungkin. Jadi satu pekerjaan khusus disebut wudu teh nya. Satu pekerjaan khusus ngumah beberapa anggota tubuh bari make niat kalawan make cara-cara anu khusus. Nah, itulah yang dinamakan wudu. Mana teh urang geus osok ngalaksanakeun praktek.
tah praktek etalah yang dikatakan wudu. Berarti henteu sakur-sakur kukumah disebut wudu. Ketika orang nyebutkan wudu berarti artinya teh orang ngalaksanakeun satu pekerjaan khusus. Nyata nu susunan eta teh engke nu bakal dicarita. Eta ngaran wudu. Jadi ngaran wudu teh ghuslu a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin wa kaifiyatin makhsusatin. Pagawean ngumbah anggota khusus, anggota tertentu kalawan make niat khusus jeung tata cara anu khusus. Tos kecap wuduna heula. Ta ieu wudu teh kaasup pagawean syara lain pagawean adat. Artina pagawean anu dicontohan ku agama sehingga dinilai ibadah dohir. Da kaasup toharoh pan. Ari toharoh teh kaasup bagian tina ibadah dohir. Jadi lamun urang keur wudu teh kudu boga rasa ieu teh urang teh keur ibadah ieu teh wudu. Sehingga engke urang ngarep-ngarep pahala ti Allah taala tina eta ibadah. Ayeuna urang nyaritakeun alatna heula. Ari alat keur wudu maun cai khusus. Jadi alatna keur wudu mah cai. Teu bisa ku alat sejen. Batu, taneuh teu bisa dipake. Jadi khusus wudu mah ku cai. Nah, biasa pokoknya dina toharoh urang kudu nyaritakeun ta'rifna, artina toharoh eta naon, namun wudu tadi geus. Kemudian asup kana syarat alatna naon tadi alatna ngacaritakeun alat paranti wudu teh cai. Ari hukumna wudu, ari hukumna urang wudu, urang ngalaksanakeun wudu, hukumna aya sabaraha hiji. Oh, hukumna wudu teh aya opat. Kahiji wajib. Hiji hukumna wudu teh wajib. Nyaeta nalika urang boga hadas leutik tuluy rek migawe perkara nu nyaratkeun kudu suci tina hadas leutik. Tuluy dek migawe perkara anu nyaratkeun kudu suci tina hadas leutik. Tah wajib urang wudu. Urang contohan heula. Di antarana perkara atau pagawean anu nyaratkeun kudu suci tina hadas leutik teh salat di antarana kene. Salat teh syarat urangna kudu suci tina hadas leutik. Lamun urang keur boga hadas, hegrek salat, mangka wajib urang wudu. Jadi praktek wuduna wajib. Atawa ti antarana deui perkara anu nyaratkeun kudu suci tina hadas leutik teh nyentuh atau nyabak mushaf ke di hareup urang bobok heula we keur ngasupkeun kasus. Mun urang maksud rek nyabak mushaf terus awak urangna keur boga hadas leutik mangka wajib urang wudu. Nah eta kitu nu hukumna wajib teh eta tempatna. Nalika awak urang boga hadas leutik tuluy rek migawe perkara-perkara anu nyaratkeun kudu suci tina hadas leutik. Maka hukum wuduna wajib. Kedua, sunat. Jadi sunat mah meureun lamun urang wudu meunang pahala, mun urang teu wudu ge teu doraka. Tempatna nalika urang boga
keneh wudu tegas nama suci tina hadas awak teh neka urang boga keneh wudu meureun dalam kurung suci tina hadas leutiknya awak urang maka sunat wudu deui seperti ayeuna contona Marwan contohna urang ayeuna teh keur boga wudu batal can tadi wudu tadi mas batal ente mas batal sanu can batal wudu ente karena ente boga keneh wudu berarti awak ente statusna suci tina hadas leutik hege urang teh erek ngaji Quran atawa rek salat nya sunat wudu deui sunat ngan lamun teu wudu deui oge teu naon da urang suci keneh awak tina hadas kitu ngan lamun wudu boga pahala engke nu sok disebut istilah di hareupna tajdidul wudu nganyarkeun deui wudu memperbaharui deui wudu sunat eta jeung dina beberapa tempat sejen anu aya dina hadis anjuranana terus jeung dina beberapa tempat sejen anu aya dina hadis anjuranana seperti ti antarana ketika urang keur kalindih ku godob teh amak lamun jiwa urang amarah urang keur meledak-ledak keur emosi maka dina hadis dianjurkeun wudu keur meredamna tah sunat sanajan lain rek salat sunat urang wudu tah eta nu wudu hukumna sunnah anu katilu haram wudu teh hukumna haram katilu haram nalika ngagunakeun cai meunang ngagasab atawa meunang maot sarua ka kamar istinja jadi haramna teh lain dat wuduna karena alatna atawa caina meunang ngagosok atawa meunang maot maka praktek wudu eta haram ngan sanajan haram lamun bener mah nya sah wae tuh kade ulah pahil da sah jeung haram beda jalurna misalnya orang wudu benar praktek wuduna nya sah wuduna sehingga awak orang dikatakan suci tina hadas ngan lamun caina meunang ngagosok atau meunang maok tah pagawean wudu eta haram cai milik batur tanpa izin gitu eueuh izin umum ti awalna dipake ku urang haram ulah-ulah nganggap sepele lah gitu biasa nya kecuali lamun anu izin cai-cai umum kalau situ bak katakan umum ke atawa dinu pribadi ge geus aya izin tinu bogana bisi bade wudu bade kajaman mangawe mangga ulah dianggap sepele kade kaopat wudu teh anu hukumna makruh entong ngaran nu makruh atunya nu haramna can anggeus hiji nu haram teh ketika ngagunakeun alatna anu meunang ngagosok atawa mau nah terus deui nu termasuk haram teh lamun mata madorot kana awak lamun matak madorot kana awak jadi haram teh sana urang boga hadas leutik ngan awak urangna keur keuna ku sakit anu eceuk dokter mun kakeunaan cai matak tambah penyakit haram mak sakit ulah kieu ada imah cenah saja ibadah tata kudu paham dina pemakean pik nya geus eta wudu paling engke kumaha tuh lamun hayang suci tina hadas tah engke aya susuci gaganti wudu di hareup engke aya jadi lamun maksakeun lain alus kalah ka haram lamun memang matak madorot kana tubuh kaopat makruh kumudu teh makruh tempatna nalika eta wudu
nimbulkeun kemungkinan madorot karena tubuh. Henteu ari nyata mah mani teh khawatir. Maka makruhnya teh kurang halus. Oh, setanya. Eta ngeunaan artina wudu, alatna jeung hukum-hukumna. Tari we nama ngabahas kaca furud. Kan dia ngomongkeun lafaz wuduna. Enak ngomongkeun lafaz furud, bana teh aya furudul wudu. Furudun wajana fu'ulun eta jama taksir tina fardun fa'lun. Fardun furudun. Syartun syurutun. Loba anu akur kadinya lafaz. Jadi furud teh jama tina fardun. Ai lafaz fardu sama jeung lafaz ruknun. Lafaz fardun di dieu sama jeung lafaz ruknun artina. Naon maksud fardu di dieu? Maksudna fardu di dieu sesuatu perkara anu jadi bagian tina eta pagawean. Sesuatu perkara anu jadi bagian tina eta pagawean sehingga mun teu dipigawe matak terjadi eta pagawean. Eta nu dimaksud fardu di dieu. Sesuatu anu jadi bagian tina hiji pagawean sehingga matak terjadi eta pagawean ku ayana teu dipigawena eta perkara atawa teu ayana eta perkara. Karena orang samungkeun kana kecap wudu di dia. Jadi nu dimaksud fardu wudu teh pagawean anu ngabentuk wudu. Jadi wudu teh tersusun tina pagawean eta. Sehingga engke moal bisa disebut wudu lamun ieu pagawean eueuh. Misalna ieu perkara-perkara teh teu kapigawe ku urang teh, tah mangka teu jadi wuduna, teu disebut wudu. Eta nu disebut fardu. Matak bisa disaruakeun jeung kata ruknun dina sawareh. Sarua jeung kata rukun. Jadi bagian daripada satu pekerjaan anu mun teu kapigawe teh matak dianggap terjadi eta pagawean. Katakan namun di dia wudu ya wudu. Jadi nu dimaksud ku fardu wudu teh perkara-perkara anu ngabentuk kana wudu. Jadi wudu teh tersusun tina perkara eta. Sehingga lamun salah sahijina ku urang ditinggalkeun terjadi wudu urang gitu. Tah eta dikatakeun fardu. Tangke aya tambahan salianti fardu engke nu dikatakeun sunat. Ari sunat mah bagian daripada wudu anu mun dipigawe matak nambahan kana alusna eta wudu ngan lamun ditinggalkeun ge teu ngajadikeun batalna wudu atau teu ngajadikeun leungitna kecap wudu. Jadi wae wudu mah ngan kurang lengkap. Kangge sunat eta nu kitu. Titik samatinya. Ayeuna dina bahasan bab wudu, bahasan bab wudu engke mencakupna kahiji arti wudu. Bahasan bab wudu mencakupna teh kana arti wudu. 2 alat wudu. 3 hukumna wudu. 4 fardu wudu. 5
pasunnatan wudu, genep pembatalan wudu, 7 pamakruhan wudu. Berarti 7 bahasannya dina bab wudu. Hiji 8 syarat sahna wudu. 8 bahasan. 8 bahasan dina wudu kade. Supaya engkena nungtut mana nu geusna mana nu encanna. Jadi dina ngabahas wudu teh urang kudu ngobrolkeun 8 perkara ya. Artina wudu, alatna, hukumna, fardu, pasunnatan, pembatalan, pamakruhan jeung syarat. Anu geus kakarek tilunya. Artina tadi wudu. Geus. Alatna geus. Kemudian hukumna. Berarti 5 di nu teu acan teh. Anu teu acan teh 5 deui mi. Nyata fardu, kemudian pasunatan, kemudian pembatalan, pamakruhan aja syarat. Jadi ayeuna dimulai heula pasal ieu dek nyaritakeun farduna. Tadi arti fardu geus. Nyata fardu teh setiap sesuatu anu jadi bagian tina hiji pagawean, bagian pokok. Bagian pokok tuh make pokok he gue. Supaya engke dina ngaartikeun pasunatan bagian tambahan ngomongna. Jadi sesuatu anu jadi bagian pokok tina hiji pagawean sehingga lamun teu aya atau tertinggal teu dipigawe matak teu sah eta pagawean. Eta nu disebut fardu. Sabaraha hiji ari farduna wudu, furudul wudu sittah. Ari pirang-pirang farduna wudu eta aya genep. Jadi fardu wudu teh tersusun tina genep perkara wudu. Sehingga kieu lamun urang wudu asal nu genep ieu aya kapigawe geus jadi ceuk piki wudu. Jadi sah ta wudu urang. Lamun urang wudu ieu nu genep perkara ku urang kapigawe jadi eta wudu urang. Ngalamun salah sahijina teh kapigawe teh jadi gitu fardu. Eta kudu ngaheulakeun mah eta pokona heula farduna heula nyahokeun ku urang. Al awalu an-niyah. Kayak nyebutan hiji-hiji. Allah a'lam.